lain teu kamarinya anjing aing mah watir ningalina ge ningali tukang dagang di balai kota kan memang di balai kota mah teu meunang aya tukang dagang teh da meureunnan kudu steril da sidik tempat pemerintahan meureunannya jadi teu meunang ngan meureunnan teu geus kumaha caritana cuman urang nya ningali anjing asa watir kitu gitunya da sebenarnya mah salah sih gitu salah si emang eta nah si dagang didinya kan geus puguh jelas aya laranganna gitu teu meunang jualan didinya gitu da meureunnan da ngaranna ge geus kolot meureunnan nya manehna oh ieu gedung teh rame aya aktivitas nya sugan we meureunnan nya da ari ngaranna dagang mah di mana we gekna nu penting mah aya nu meuli gitu tangis gitu teh manehna teh muka we lapak manehna teh dagang da teu pirah atuh dagang sayur ngan kabeneran manehna teh tinggal nyesa leunca tilu bungkus deui manehna teh meakeun lah kitu nya intina mah manehna teh meakeun dagangan kabeneran ngaliwat ka dinya kitu tanya geus meureunna manehna teh muka lapak da kabeneran keur istirahat oge geus kitu teh nya datang lah satpol pp datang gitu ya biasa negur mang cenah punten da teu tiasa icalan di dieu cenah kan itu tos aya jelas laranganna cenah nya eta mah cenah bade didenda atawa kumaha cenah kitu nya wah tuh nya apal meureunna bati leunca bati dagang sayur sabaraha atuh maneh teh kitu nya cek si mang teh tuh cenah gaduh artos di mana abi mah cenah ieu ge tuh can keur ongkos kanu beus cenah kumaha da maklum meureunna nya orang jauh manehna teh anjing aing ngalas teh cing sumpahnya ti dinya teh anjing karunya cek aing kumaha tuh eta si satpol pp teh ngomong sok cenah monitor dim aduh jadi we aing poho deui tingalinya aing itu carita teh geus alus itu carita teh geus alus cuman ieu ngaganggu